Pasadana di bab haji. Haji itu menang macana hajun, menang hijun, menang hajun, menang hijun. Itu anu paling pokok. Eta sejarah haji itu kumaha sejarah Ka'bah teh. Di mana Kanjeng Nabi Adam turun diturunkan ke Allah di surga dengan hikmah yang Allah tahu. Turun Nabi Adam teh di Hindi atau nabi tempat nama di kitab namun di zaman ayat nama di Sri Lanka teh asal kalimat nama tina mundur seetik selang tuluy kana Sarondim, jadi Sarondim selang Sri Lanka. Jadi ngaran Sri Lanka teh ganti tina Sarondim, hiji gunung nu aya di Sri Lanka. Maka Nabi Adam hayang aya tempat hajian di muka bumi, maka Allah ngirim malaikat Jibril utus supaya ngirim fondasi Ka'bah anu nancep ke bumi ke-7. Maka Nabi Adam itu orang hajian ke Allah di Sri Lanka tadi, masyian jalan kaki arba'ina marrat 40 kali. Jadi 4 kali itu jalan kaki. Dan lengkah Nabi Adam dalam kitab Tarikh Mekah diterangkan sarua jeung sarengkah urang. Sarengkah Nabi Adam sarua jeung urang satempat pangistirahatan. Lamun ayeuna rest area mah salah. Sarengkah cepet. Matak tilu poeun ka mana teh? Ka Mekah teh. Terus waktu stopan tufan zaman Kanjeng Nabi Nuh hancur eta Ka'bah teh. Datanglah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu lain orang Arab kan ya, Nabi Ibrahim itu orang Arab. Maka lapan lagi Ja'a Ibrahimu. Kalau ayat itu Ibrahimah, maratu bi Ibrahimah, jadi itu bisa Ibrahimun. Bacaan Ibrahimu. Beda jeung Zaidun. Sama Zaidun Arabi, Ibrahim lain Arabi aja, luar Arab. Urang mana urang? Palestina. Nah, kata orang Irak, berangkat Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim dipilih orang ke Allah. Saat tos dituduhkan lewat malaikat Jibril, batas-batas anu dibangun ku Nabi Adam, tidak ka dia. Di zaman Nabi Adam tapi ka ayeuna teh teu ditambahan teu leuwihan ukuran jeung jangkungna teh. Maka salah Allah wa id bawwatna li Ibrahim, ingatkeun waktu kami nempatkeun jeung nemongkeun pikeun Nabi Ibrahim makana baiti pondasi Baitullah anu hancur sementara di zaman Kanjeng Nabi Nuh. Allah tusipi wahai Ibrahim, kami jangan disekutukeun. Apa hir bait dia bersihkeun bait dia di Taibina pikeun jama-jama anu tarawaf wa qaimin jeung jama-jama anu salat war ruku'i sujud jeung jelema nu ruku jeung sujud. Bangun we usaha teh ku Nabi Ibrahim dibantuan ku Nabi Ismail bari maca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Saat tos naik sedikit bangunan Ka'bah lamun urang aya bangun ieu teh mah bisa teu make taraje jeung teu make STG mah. Dincak Nabi Ibrahim teh kana hiji batu. Anu disebut batu nanti ayeuna Maqam Ibrahim. Ai maqam teh kuburan tempat ngadeg Nabi Ibrahim. Nah Al-Qur'an fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di sana ada pirang-pirang ayat anu jelas di antawisna make Ibrahim. Kurang sebut ayat-ayat jelas mukjizat pan ti Nabi Ibrahim ka ulang jeung ti Nabi Ibrahim ka Nabi Nuh teh deukeut keneh ka Nabi Nuh. Ya. Terus teh ai nyakeun coba. Ai Nabi Sulaiman jeung Nabi Ibrahim ulah mana? Oke jawab tong era. Ibrahim. Ai Nabi Sulaiman jeung Nabi Musa ulah mana? Oh, tong dijawab itu bisa mah. Ai Nabi Sulaiman, ai Nabi Zakaria, jeung Nabi Musa ulah mana? Musanya tong tebakan ya. Jadi Nabi
Daud jeung Nabi Sulaiman dan beh dieuna Nabi Musa. Nah, namun Nabi Isa panggilna nu deukeut ka Nabi Muhammad gitu. Jadi Muhammad Nabi Musa, nah di tengah-tengah Nabi Muhammad Nabi Isa dengan Nabi Isa, nah kan Nabi Musa, aya Nabi Daud, aya Nabi Zakaria, aya Nabi Isa, Siti Maryam tadi tengah-tengah eta. Sedangkan aya Nabi Ibrahim itu sebab Nabi Ibrahim teh uyutna Nabi Nuh. Uyutna jadi incu tapi sabada incunya Nabi Ibrahim, jadi jauh kan itu. Coba bayangkan dulu sana. Bapak pernah ke halaman hidup tahun 70? Ayo, halaman tahun 70 mana? Nah, halaman 70. Hidup orang pernah buka keblek tuh. Akhirnya kebleknya kena tuh. Akhirnya ya. Ada benar jiwa meren. Buka lisung. Buka akhirnya lisungnya. Buka teko. Teko tahun 70-an akhirnya tuh. Teraya. Iya mah Nabi Ibrahim di zaman Nabi Ibrahim tapi kayaknya dijaga Allah tapak Nabi Ibrahim. Pan eta teh makom Ibrahim teh tilas dincakna Nabi Ibrahim arek ngabangun Ka'bah teruskeun batakona ka luhur. Nincak tadinya ma tulis zamani wa sholawati teas batu ditincak teh. Gajah ge mah eta tapakan sebenarnya. Tapi eta tapak Nabi Ibrahim ka dilowok. 7 cm lah. Bahkan di zaman sahabat maka kumpul eta tapak gerak-gerak urang dampa sampean Nabi teh aya kene. Ngan diusapan ya. Aya mah di kurungan, baheula di kurungan. Lamun teu di kurungan era dibawari ku jelema eta. Atau di jenjimat. Jelema teh jenjimat. Di kurungan aya matak wattahidu mimma qaumi Ibrahim. Masalah jadikeun ku anjeun di belakang eta makom Ibrahim jadikan sholat sunat sabada tawaf. Jadi dijadikan sholat sunat sabada tawaf di belakang makom Ibrahim. Nanti ya, terbaik ngaji sakia ge orang-orang pilihan, aja deh. Orang-orang pilihan. Dah yang naon perek cenah. Tasrek kene naon terang tasrek teh. Syarraqo yusariku tasrik kon teh moe keuna daging teh koka. Ya urang kira ku zaman aya teh ada habisan. Ya, ayam ayam beren tidak aku tengah daharinya, ngan beren garita saking lobana ke daging di dalam kita, dibuat gedeeng kalau di tasrek. Terbuka mah ke mereka paling sekadar sekali yang penting ayam apa namanya teh, Jumat hari tasrek isukan, hari tasrek san tapi ke ahad, tah disunatkan takbir tiap pada sholat 5 waktu sampai ahad asar masih kena takbir, sampai ahad asar. Balikan dikanu tadi. Maka Bapak sadayana sabada dibangun ku Nabi Ibrahim eta naon teh? Ka'bah bari maca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terus ya Allah tampi ieu bangunan abdi engkau Maha mendengar, engkau Maha mengetahui. Sabada beres maka Nabi Ibrahim diperintah ku Allah, Ibrahim umumkeun ku anjeun ka sakabeh jelema supaya hajian ka dia. Ya Allah, rek kumaha aku bisa umumkeun pan abdi terbatas watan abdi. Rek kumaha nyampaina Gusti? Ya Allah, maka saat Allah asal aja asa ngagorowok we. Asa ngagorowok ge kami nu maka nyampaikeun kana ruh-ruh anu aya cicing dina sulbi-sulbi bapak-bapana. Pan eta teh urang teh tahun hari teh lahir. Masih haji ya teh pacar lahir itu teh masih tersimpan mimpi di sulbi atau yang di mana cicing lagi haftu eta urang tahun keur Nabi Ibrahim di mana urang cicing ieu apa cenah ya tangge sakabeh ruh-ruh anu aya nyambut waktu rita dengan kata lampai maka bakal datang ka deui. Maka Allah mana ngagorowok we beli masjid mah. Oke, kami pakai sampaikan kan ruh-ruh anu sakabeh arwah anu tersimpan dina sulbi-sulbi bapana. Maka dia naik karena Jabal Gubes teh lamun aya nama dijadikan tempat persenjataan ti kumaha dari kurungan kunaon teh. Oh, semacam lengseng bersih teh nya. Kokoh ada can prani kali ka jerona. Bukan naon lebat tengah. Tapi dhuwur. Ibrahim ngomongkeun, ya ayuhan nas, saya sakabeh jelema.
Inna rabbakum bana baitan. Sanya Allah pangeran maneh aya geus ngabangun keur maneh kabeh hiji Baitullah. Pahaju ilahi maka rajin kami kudu haji kadinya. Maka sakabeh arwah anu ngaruh panggilan Nabi Ibrahim nyebutkeun naon cenah? Labbaik. Tah ieu nu harajian ka dieu teh nyebutkeun labbaik. Labbaik teh lain. Naon siap, abdi siap palaksanakeun. Nabi Ibrahim ngorong ka kenca, ka katu, ka kanan, ka kiri, ka hareup, ka tukang. Opat arah Nabi Ibrahim. Ya ayuhan nas hajju hajian. Maka surah Allah wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan ala kulli dhamir wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Idinkeun kan umumkeun Nabi Ibrahim ka jama-jama supaya hajian. Ya'tuka ge sabaraha diumumkeun ku anjeun tak kayak muadzin. Ya'tuka bakal datang eta jama-jama karena tempat anjing dia berjalan dengan jalan kaki. Jalan aja negara tetangga wa ala kulli dhamir oke anu naik onta-onta nu bergang min kulli fajin amit tiap pelosok nu jauh sejarian kado pugur pan gitu betul mana nasi jarian kado pugur pameumpeuh cicaruh nang itu deh ayo bangsa nu gorobah hukum urang gitu henteu tapi kapanggil itu 2 juta hajiannya daratan. Namun daerah dekat temereun bangsa Yaman itu deket daerah santri make motor ge tapi kadinya santri amun ti urang make naon dah make pesawat ti urang tahun 60-an mah pamasareuna jalan itu hajian teh make kapal laut sekarang tahun 6 bulan aya juga 4 bulan malah mawat dina kapal mana hukumna teh kudu berbalik deui jadi pribadi ngobrol tahun 30-an anu mawat teh kan geus mau ihram ti imah dibungkus ku kain ihram make papan dibeuratan make batu kalebek ka handap saja saya tahun 8 ka haji teh ketir da eta eta nu mawat teh hasil musyawarah di naon dibeungkeun kana papan terus make pangguberan katingali cenah karak 3 meter mah ngagoloyong nanti gitu katingali mayit teh cenah gitu. Teman saudara, genep 8 kita ngobrol aja urang Jambi teh waktu ngaji di Jambi. Tah kitu baheula aja. Sabaraha tahun teh? Sabaraha bulan? Ai kadang-kadang baheula Mama Adin sok aing cenah ge baheula mah cenah hajian ulang. Make apa laut cenah. Ai nu tukang nyukur teh teu loba, terbatas cenah. Ai nu kapal ribuan. Pagitik da eta mah cenah kuring nyukur nih ka buang da eta haji. Nah cenah kuring nyukur. Saking lobana cenah garontong di jero nonton. Yang saking bahaya gitu cenah. Terbatas. Cek bari pasana moal ka buang mah dengan kembali sebenarnya ada loba. Urang sabaraha ribu terus gitu. Ayeuna pesawat dah boro-boro gondrong lebih mantep. Jadi 7 bulan ayeuna mah ka haji teh 7 bulan lain 5 bulan ayeuna mah. Sabaraha aja? Salapan ayeuna mah, 8 jam teh lebih. Tapi 8 jam teh. Benar atuh ayeuna mah. Tapi 8 jam. Kira-kira Bapak mending anu 4 bulan, mending anu pesawat eta. Aduh, resep atuh tidak lalu kenangan analina. Dan seperti ayeuna masih terbatas antara sa'i ge tidak tepat sa'i ka masjid masih kena aya naon dina gambar ini masih kena warungan naon terus lagi aya geus canggih tahun pribadi tahun 2004 ge lain kitu lain aya geus tepat tolak ke kari bangunan tempat sa'i ana tempat sa'i tempat pelempar jumroh lagi geus sabaraha tingkat 4 tingkat zaman pribadi aya 2 ngan 4 tahun 2004 mah mulai kita 2004 terus jumroh terus gede jadi panjang nanti 12 meter tahun 2004 ke tukang mah jumroh masih kena 1 meter jadi setan nanti can ngegedean ayo setan ngegedean seberapa meter sudah balik deh tadi maka bapak sadayana ai sejarah Nabi Ibrahim urang mana nya urang Irak urang Palestina. Dipiwarang ku Allah
anak Siti Hajar datang ke tempat disebutkan dirinya biwadin ghairi rizar'in indah betikal muharram candak we cekijik kalman make buruk tidak tenda ibu tutumpakan para nabi simpen we Nabi Ismail teh sama Siti Hajar da Nabi Ibrahim teh gaduh istri teh Siti Hajar payun Siti Sarah kedua anak Nabi Ismail Nabi Ishak di Siti Hajar kedua putra Nabi Ismail ngan anu pangpayuna putra saha Nabi Ismail simpen we di mana di Hijir teh adalah setengah lingkaran Hijir Ismail teh anu aya disagedegeun ka Allah maka Nabi Ibrahim nyimpen dirinya dengan perbekalan akadarna maka berangkat juga itu Siti Hajar naroskeun ka Nabi Ibrahim ya Nabi Allah ahada minallah aminka apakah ti anjeun abdi salira abdi simpen di dia teh apakah di Allah nah harita can aya kehidupan can aya penghidupan warung toko tetangga eueuh warung toko tetangga teu aya urang pan aya teu aya warung tetangga aya teu aya tetangga warung aya ieu mah nya toko teu aya warung teu aya tetangga teu aya asbab kehidupan bubuahan teu aya babatuan atuh bakalan lakadana berkais beberapa wadah tina korma gitu. Maka Nabi Ibrahim berangkat ditanya heula ku Siti Hajar ya Nabi Allah ahada minka amin Allah abdi simpen di dieu ku sareng ti Allah apa keputusan salira saur Nabi Ibrahim ahada min Allah ya ti Allah berangkat deui sareng kadurengkah diberi deui Siti Hajar ahada minka amin Allah apakah ti Allah keputusan salira ahada min Allah sampai 3 kali maka saat 3 kali idan kalau memang ini Allah la yudayani Allah kalau lebar mengantap kami silahkan berangkat maka Ibrahim memang berangkat secara jauh saat terdetik kali wujud anaknya ketika di kabahna malik ke mana karena kabah bari maca Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram Rabbana yuqimus sholah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana ya Allah berkati ini sesuk nabi askantu abdi nempatkeun jeung nitipkeun ka Gusti min dzurriyyati sebagian keturunan abdi istri jeung anak biwadin di hiji lengkop di hiji lembah ghairi dzar'in yang tidak ada tumbuh-tumbuhan buah-buahan kita ya Rabbana ya Allah liyuqimus shalah supaya mereka berikan ilham, berikan taufik bisa menegakkan sholat. Faj'al afidatan minan nasi jadikan hati-hati di jama-jama tahwi ilaihim simpati jeung resep ka ikrar abdi warzuqhum minas samarot rizkian ku Gusti aranjeunna tidak pirang-pirang buahan. Lalang syukur supaya aranjeunna syukur. Jadi minta nyuhunkeun ka Allah hiji mukimna sholat supaya aranjeunna di pikanya aku batur nu katiluna jadi kian tidak bilang-bilang buah. Jadi di situ tak ada tangkaran, tak aya anu cara diurang gitu. Tapi buah naon aya gitu kan. Sebab doa anake menta buah-buahan lain menta tatangkalan. Aya di urang mah loba tatangkalan buah-buah, aya itu mah loba buah kurang. Maka teh tangkal ayeuna aya tindang sote. Mending mana usaha tara duit gede. Cek usaha minang tapi teu boga duit mending mana. Itu mah tak ada tangkalan tapi Allah juga ilaih tabaraka syai digiringkeun dikumpulkeun di tiap negara kadinya. Aya mana aya gitu maka barokah. Nah eta sabada paniyatizat biak bekal Nabi Ibrahim daya. Nah, maka Siti Hajar ningalian bisi aya jelema nu balik ke negeri mana we lewat Mekah sugan moal cai teu gaduh naon dan jam-jam can aya waktu lari tatacan aya jam-jam waktu lari tatacan naik ka jabal kana ka gunung bukit sopa inna sopa wal marwata belah lamun ti eta belah kanan lamun marwah belah kiri jadi Siti Hajar teh naik ka dinya ya kieu sugan we aya jelema bisa dipenta bantuan ieu anak geus teu aya kadaharan teu aya cai teh naon teu aya ning jami memang
daya jujukutan, daya tetangkalan, daya cai, daya cau, daya kehidupan, daya sebab kehidupan daya. Gerak detik mah, pan ai bekal tidak baru terus daya. Naik deh ka kamarwah, naik deh. Daya dijamin teh, sudah dagang lewat kata daya. Pas 7 kali, sopa di bawah mata kurang lama mereka sopa. Inna sopa wal marwata min sya'at. Illa paman hajjal baita awi tamano fala junaha alaihi ayyat tawwafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun. Ari eta mun naik eta teh kitu babacaan teh. Naik bari-bari ke mana? Ka Ka'bah teh. Terus deui naik ka sofa inna sofa wal marwata min sya'at. Bari-bari ka Ka'bah baca eta. Eta mun bisa mah jelema rek dagang kudu ngaji bab dagang. Jelema rek nikah kudu ngaji bab nikah. Ngan ngaji teh bab ngeupan unggul. Jelema rek haji kudu ngaji bab haji. Lain urang mana ka batur milu ki kian gua tinggal nya ribu atuh. Lain ngandal ke duit hungkul ngaji. Jelema rek dagang kudu nyaho bab dagang. Sayyid Umar kan sajelema teu nyaho bab dagang, hukum dagang, tong dagang di tempat kolaya, tong dagang di pasar kolaya. Cikin Umar dah. Semua barokah, bisi ngaco, bisi ngebohong gitu. Kamu tukang dagang kudu ngaraji tah. Mulai nikah, bab nikah ngaji. Bab nikah, nyaritakeun head kudu kumaha ieu nyaho teh. Kekepan nahu buaya katanya, bab head punya. Atas teh, bab bersangkutan, enak ilmu ha salat. Kamu buat poe mah penting kita mah salat mah. Kudu nyaho bab salat. Kita balik ke tadi. Ada bab naon teh bab hajian. Naik turun 37 kali. Maka disunahkeun ka urang kudu sabar kali cenah. Nah, sanajan me adit tapi dilantai lebar. Pas turun, nah malaikat Jibril digepekeun jangjang rek turunkeun. Kaluar cai jam-jam. Ketirinya tah asbab pengorbanan seseorang istri anu taat ka Allah. Saat istri anu taat ka Allah ditinggalkeun ku salakina. Ngan kumaha urang aya ji urang nurutan Nabi Ibrahim ya. Mana cicing cadas gantung. Teu bisa, sebab keimanan urang mah bisa kitu da dipawami kan abdi mah kan itu kita tolak begitu bener. Manaikeun kumaha jiga urang teh kadang-kadang datang singa bener. Da eta paling wahyu ti Allah yang urang mah aya moh itu dijaga. Ya Allah, ya dijaga Allah Subhanahu wa taala. Maka dirinya Nabi Ibrahim keluar tadi teh datang we sebanyak kali Siti Hajar bolak-balik maka kalau Allah dikeluarkan cai aja dah jam-jam tah eta apa jam perkap pengorbanan eta teh tapi ka ini sabar jam-jam di kekuatan teh per detik teh nya Pak keluar jam-jam itu jeung 4 juta kebagian pribados ayeuna cai tahu dikeluarkan cai sakieu beak kan 900 ge beak ieu sakumaha teh gede jam-jam kalau jeung sabaraha pipah anu dikeluarkeun tina jam-jam teu beak-beak namun nyaritakeun da sumur caina loba hujan di urang di ditu teh aya hujan teh aya tapi di segot teu beak dibawa ke Indonesia dibawa ke Thailand bawa ka mana ieu teh pengorbanan doa yang mujahadahna seorang wanita Allah dikirim eta tadi teh cek jam-jam tadi teh jadi itu bisa lepas tapi ayatum bayinatum maqabrihim di antara kelebihan cai jam-jam lamun kurang minum cai jam-jam kan itu punten ya tapi pun ari ceuk mazhab sajen mah nginum nanti kudu bari nantung cai jam-jam mah aya cek mazhab sebenarnya teu naon bari calik we tah cai jam-jam teh lamun diinum ku jama munafik cenah modekeun seueuh lamun diinum ku jaumin baekeun seueuh maka diusahakeun minum cai jam teh ka seueuh apa usahakeun dia di dieu pameres sakitu eta mah di dieu mah ya urang ka ditu tika seueuh tika warak minum deui seueuh alhamdulillah mukmin lamun teu seueuh wae rasa sesuai kudu jadi cai jam-jam gitu bahkan cek kodian eta cai jam-jam teh leuwih afdol tibatan talaga kausan cek kodian teh eta pendapatna cai jam-jam teh leuwih afdol tibatan talaga kausan kalau ngirum ulah kasajik-sajik gitu warung gitu maghrib Pak ima
Mina Aidin Bapak Aidin namanya lebaran kedua disebut Idul Adha balik di kana kurban balik di kana kurban besi encan kurban akhirnya separah beri hari ini hari isukan ada ulah mus minang ngadaak santri can ngadaak lu ini gitu bisa enu doma can kene ka santri kan gitu bisa nyate kali itu kan bisi aya ada warung geus bisa aya kan eueuh mah teu maksakeun misalnya jadi sama beri teh hiji poe ayeuna saya keluar isukan tapi kan segitu we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.